Manisan salak Cianjurnya pamirsa. Di dia saha orang Cianjur ngacung. Seger. Manisan tehnya makin lama makin disimpan makin enak. Simpan di dalam kulkas tapi airnya jangan dibuang. Mantap pemirsa. Salak tehnya aya kesedan sakedik tapi kesedan teh kesed enak geuningannya. Aduh seger pisan Gusti. Soknya pemirsa cobian manisan salak dicocol karena bon cabe. Mantap surantap Bambang Suganda. Cenghar pisan nya Gusti ieu mah. Hilang segala-galanya pokokna mah pikiran teh. Mantap surantap cecep gorbacep ieu mah. Saha cecep gorbacep teh teuing. Cobiannya pamirsa.